Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng Ibu Abila dinu palajaran Bahasa Sunda kelas 2. Kumaha kabarna dinten ieu? Damang sadayana? Mudah-mudahan urang sadayana daramang aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, ayeuna urang ngawitan pangajaran di semester 2 nyaeta pangajaran 5. Sateu acan di ngawitan, urang baca heula basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi pelajaran di bab 5 atau pangajaran 5 nyaeta hirup bersih tur sehat. Hirup bersih tur sehat teh kedah dibiasakeun dina kahirupan urang sadidinten ya, harus dibiasakan hidup bersih itu oleh kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup dengan sehat dan tidak gampang terkena penyakit. Urang sadayana kedah ngabiasakeun hidup sehat supados henteu katarajang ku panyakit. Kumargi upami urang tos katarajang ku panyakit, tangtuna urang nyalira anu rugi. Kita harus bisa menjaga kebersihan. Ngajagi kebersihan teh ngaliputi naon wae. Anu kahiji, kebersihan awak urang. Nu kadua, anggean urang kedah bersih nya teu kengeng acu kotor di anggo engke arateul. Nu katilu, lingkungan di bumi urang oge kedah bersih. Nu kaopat, lingkungan di sabudeureun bumi urang kedah bersih. Di kamar, di ruang tamu, di payunan bumi ya. Sareng nu kalima, lingkungan urang sakola kedah bersih terutami di kelas urangnya. Nah, sekarang contoh kebiasaan hidup bersih yang ada pada diri kita sendiri ya. Ngeunaan di diri sorangan. Contohna anu rutin dilakukan ku urang nyaeta ibak sareng ngosok waos. Naon deui kebersihan anu aya kaitanna sareng diri sorangan? Salajengna nyaeta urang kedah tuangeun anu sehat, nyaeta tuangeun opat sehat 5 sempurna. Dalam menjaga kesehatan diri, kita juga harus memperhatikan makanan. Jangan asal makan, jangan asal enak dimakan, tetapi harus sehat makanannya ya, dan minum susu supaya gizi kita terpenuhi. Selanjutnya, pakailah pakaian yang bersih. Nganggo acuk kedah anu bersih. Upami acuk nu dianggo ku urang kotor, tangtu bakal ngasumpingkeun panyakitnya sapertos panyakit kulit, ararateul sareng sajabina. Janten upami alim katerap ku panyakit kulit, acuk nu dianggo kedah bersihnya. Selanjutnya menjaga kebersihan di lingkungan rumah dan sekitar rumah kita, baik di dalam maupun di luar. Anu kahiji, ngabersihan kamar. Kamar urang kedah bersihnya. Upami teu bersih, urang bakal moal betah bobo di kamar. Bakal arateul, seureungit. Terus anu kadua, bersihan kamar mandi. Bak kedah disikat supados naon? Supados teu aya jentik-jentik nyamuk anu ngabahayakeun kesehatan urang. Salianti eta, urang kedah rajin beberes di bumi di ruangan anu sanesna. Tiasa di ruang tamu, di ruang makan, di dapur, di garasi, di teras. Pokona beberes di sabudeureun bumi. Tangtos upami bumi urang bersih, bakal tebih ti panyakit.
Di lingkungan sekolah, urang oge kedah aktif dinu beberes di kelas atanapi disebut piket. Kunaon urang kedah beberes di kelas? Kelas nyaeta tempat urang kanggo diajar. Upami kelasna kotor, urang bakal teu tiasa nyaman dinu nampi pelajaran ti guru nya seureungit. Misalna tehelna kalalotor, janten upami kelasna bersih, tangtu diajarna bakal sumanget ya. Nah, murid-muridku semuanya, demikianlah materi kita hari ini mengenai hidup bersih tur sehat ya. Jadi, di akhir perjumpaan kita hari ini mudah-mudahan Ananda semua jadi mengerti hidup sehat, hidup bersih itu yang seperti apa dan harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.